hese saha nu nerangkeun guru mentek ulah sambarangan norekat ge. Sarena kudu kumaha, wuduna kudu kumaha dina torekat. Ari kakarak takbrung zikir aju bawa berkat mah babari. Zikir kita sama-sama zikir nasional di Senayan. Balik deh di BRD sebarang kalapun. BRD sebarang balik di Senayan enggak? 3 juta kan? Lain bensin eta ge. Tak eta teh naon eta kos kitu mah. Sama bialah lalagaan tama kos kitu. Komo nyaritakeun saya guru Torio kok. Aya Habib gadi tasbihna dikongkoyangkeun ngobrol jeung kula. Terus ngobrol ditanya di anu Habib siapa ini? Habib saya Habib anu. Alhamdulillah Kiai. Ini Habib guru tarekat. Aing haju ka dapur bae. Sial. Habib goblok bener. Ngaku guru tarekat sia. Gas, mau dipanggihan deui ku aing. Gas, pokona Habib tinggal Habib, tolol. Teu nyahoeun ka rahasia tarekat. Ngomong deui di dinya di hareupeun aing. Gas. Bagaimana ngobrol. Udah Habib, pulang aja. Ente enggak sopan sama Habib. Sekali-sekali saya tidak sopan sama Habib. Ibtaul jannah la ilaha illa. Namun nyalaten lalaki mah posisi imamna dina sirah taeta teh lamun sirahna dikakidulkeun di urang. Namun aya mayit lalaki kemudian sirahna dikakidulkeun posisi urangna dina sirah. Liwat seetik dina sirah mangga dina sirah tata orang nanya ke mana ya sirahna ieu cenah ieu kieu oh di dinya urang mana ya sirahna di dieu cenah ieu di kaler masalah deuk di kumaha-kumaha ge masalah ngan lamun urang nilik afdol eta adalah dikakidulkeun ulah sok dijadikeun masalah kos kitu teh ayo bade kumaha ge asal urang posisi urang sebagai imam bisa. Acenah ieu mah erek dikakidulkeun ngan imam ayana dicangkeng ulah ditoel-toel di forum mah. Ulah antepkeun we teh nu sok toel-toel di forum bahaya. Engkena moal boga adab lantaran teu adab. Kecuali salah jasa, ulah antepkeun bae. Kitu lah aya di forum antepkeun bae geus kumaha ge heulanan. Lah nu penting mah sah bae. Ikul hadis udawi kilaike mana tadi qala Syafi'i ngucap sapa Imam Syafi'i wa Ahmadu lan Imam Ahmad wa Abu Yusuf lan Imam Abu Yusuf ngucap lafaz yaqiful imam wal ma'mum nadban nada disabda imam lan ma'mum alasuna inda ajizatil mar'ati dalam sanding babokong ngodon nalika kemudian dikakalerkeun eta katuhun imam cek Imam Syafi'i cek Imam Ahmad cek Imam Abu Yusuf ieu posisi imam dina cangkeng amarrajulu fa inda rasihi anapan utawi mayit lanang mah ikut tetep maka ikut ing dalam sanding sirah rajul eta lamun lalaki kakarak dina sirah mun sirah mayitna dikakidulkeun jadi dia teh ngan saukur kitu unggul kok tadi dijelaskeun geus maklum kidul kalerna lantaran geus diuraykeun dina tuhfah ngantek tinggal detail we dina tuhfah tuhfahna ge can boga cenah ge ulah loba omong atuh sia lanan batur mah geus uray-urayan urang mah kitabna ketan boga sok bade kumaha teh tuhfah serem kadang tuhfah raudhah majmu horeng letik jeung majmu sarif mah yasinan teh di alaya kuna darapun yantana ya imam naziron ila farji darapun yanta orang ana ya imam iku kang ningali maring farji ni ya rajul bi khilafil marah kalawan perbedaane wong wadon ieu elat tementak elat ieu dipermasalahkeun ku ulama nyelatan kurang tepat berbagai-bagai ulama rame luar biasa ngelatan ieu kurang tepat lamun layeuna lalaki disolatkeunana ku imam posisi imam dina sirah nu dimaksud supaya ulah neuleuk kana farji
Eta teh dipermasalahkeun teh alat eta teh. Wah, ieu didebat rame. Kumaha karamean kieu? Ngasurayangnya rame pokona mah. Gila bil berarti kalawan berbeda wong wadon baina maka satone marah. Tahu komis itu tanya ikut tetap ing dalam tatal kopsi ikut tetap ing dalam asor-asoring kurung. Kama wal galib kaya barang kang utaya maiko kang galib. Mapan di kurungan biasana lamun mayit awewe dikurung teh make naon garap rangka mayitnya naon ngaranna? Pasaran keranda. Jadi teu kageuleuh mamana. Namun lalaki mah pan teu sunah di kerandaan asli na baheula. Jadi lantaran teu ngondang nanaon lalaki mah mun maot nu nyolateun lalaki nu disolateun lalaki. Tuh masalah kan. Masalah tuh dek aya ngamasalah kenaon, ngamasalah keuneu parji urang ge boga. Tapi lamun awewe mah pantek susuna kadeuleu. Iya kan? Aju di teh pelapa parji na kadeuleu. Komo mun denok. Asal ngadanya denok wis lain deui. Kumaha coba lamun imam nyanyaho ieu nu maot narangda haju denok. Susuna mentol kaluhur sakumaha gunung santri. Bujurna, waduh, kenyolaten Allahu Akbar. Nu di deuleu susu. Nu eta tah beusi kos kitu tah. Ngabahayakeun komo imamna pantar-pantar habis berojak mah moal beres. Pancen kiai nya moal beres, doana masih zawij nih keneh. Eta teh beres kana eta untuk mengundang supaya ulah aya fitnah maka di kurungan awewe. Lalaki mah teh di kurungan kan nu nyalateun lalaki kecuali mun nyalateun awewe. Pan teh urang mah nyalateun lalaki. Ieu kos kieu bae ge teh ku ulama dipermasalahkeun. Urang mah pantiloknya ho ngamasalahkeun kitu. Urang mah nyaho ge mun aya pilgub, aya besumbangan, aya pilkada sakedeung deui geus ditungguan bae ku rohimana ieu. Karena tim sukses datang. Tuh, orang mah nu ngamasalahkeun kos kitu batur mah teh ngamasalahkeun kos kitu ulah sampaikeun ka jadi fitnah. Elat akur apa henteu masyaallah ngaji teh datang ka dinya batur. Wa kufu lan utawi gandege ya imam. Itu indah wasatiha ing dalem sanding cangkenge ya mar'ah. Itu ikut tetap ing dalam sanding cangkeng yang marah lias turoha. Darapan yang tanutu pia imam ha ing marah an ayunin nasaking pirang-pirang netra manusia. Numantak di pelebah cangkeng supaya mayit awewe katutupan ku imam sehingga makmum bertenele ka mayit. Sakitu di kurungan pan wal masyhur indal Hanafiyah. Dawi kal kang masur ing dalam munggu imam kang bangsa Hanafi ayakuma. Kuyentang ada dia imam manir rajul minar rajul saking mayit kang lanang wal mar'ati lan wa mayit kang wadon. Eza sadri ikut tetap ing dalam ta beneran dada. Cik imam Hanafi marek lalaki rek awewe. Kemudian gitu sirahna ye di kakenjakeun taeta teh kudu di pelabah dada bae geus kaberek lalaki rek awe dina dada na bae. Naha make jeung dina dada sebab elat ieu maka be Syafi'i Hambali itu Hanafi elat liyakuna ma'zamul mayit yaminal imam. Eta teh ma'zamul mayit supaya aya dikatuheun imam, gegedena jasad mayit supaya aya dikatuheun imam eta mah seluruh mazhab. Jadi posisinya di mana supaya gegedena awak mayit aya dikatuheun imam tinggal kitu bae eta mah. Jadi supaya ulah ragu-ragu deui geus aya cenah dina dadana rek lalaki rek awe mun dikakalerkeun, mun dikakencakeun sirahna. Waqala Malikun lan ngucap Imam Malik yakumu ngadag ya imam minar rajuli saking mayit kang lanang mah inda wasatihi
ing dalam zanding cangkenge ya rajul wa minal mar'ati lan saking wadon inda man kibia ing dalam zanding pundak mar'ah an Aisyah wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walin nuriyatihi zahirun bi kulli syai' wa li itlaqihi wa ihatatihi mutakayyifun bi kulli kayfin muqayyadin bidzalik. Kulantaran sifat cahaya Allah lahir di seluruh perkara jeung itlaq ke Allah hartina ngawangku Allah ke seluruh perkara mutakayyifun bikulli kaif turti di kaidat ku kaif eta mah ulah diomong nu kos kitu mah kuduna dirasa. Jadi aya ilmu nu teu bisa diomongkeun tapi kudu dirasakeun. Urang lamun belajar ngaji alfiyah natijahna jang supaya bisa maca kitab nu ngajar alfiyahna kudu geus menguasai ilmu alfiyah. Ajarkeun kuari mubtadaun zaidun wa azirun khabar ingkul da zaidun azirun manitazar. Saenggeusna kanyahoan mubtada teh isim zat contoh zaidun khobar teh kitu azirun isim sifat lantaran hakikatna khobar mah adalah sifat mantak kadituna bakalna menang hiji mubtada di khobaran ku dua tilu sakumaha meunangna hiji mausuf disifatan ku sababaraha sifat geus kadengena ngeunaheun kudu ngadengekeunana dibentukan zaidun azirun. Jadi engkena murid ge bisaeun maca kitab teh. Oh, jah heueuh tah eta teh ngaji nahwu. Mun kuari ngaji ilmu nahwu, ieu guruna ge teu nyahoeun nu deuk dijadikeun mubtada teh kudu isim naon. Nu deuk dijadikeun khobar teh kudu isim naon. Teu nyahoeun olahanana guruna atuh ka muridna. Ulah wakamagahan alfiyah heulanan tah. Ulah wakamagahan alfiyah lantaran nyanana kiai hari nusok dijen mubtada sih gua ulah sok loba omong sia. Pokona tuturkeun bae geus kos kitu bae pokona mah sia. Dengekeun bae geus kos kitu bae ti ditulang kitu bae. Teu bisa kitu, atuh engke moal bisa maca. Urang lamun ngaji sorof berarti deuk nganyahokeun mustaq minhu. Deuk nganyahokeun kitu tasrifan. Ilam anna tasrif fil lugat at-taghyir. Terus kadituna wa indal istilah tagirun maksusun dan lain sebagainya. Geus engke kanyahoan sulasi muziam sulasi mujarrad aya 6 bab, sulasi mazid aya sabaraha bab, terus aya mujarrad aya mazid, terus aya rubai mujarrad aya rubai mazid. Ngah dibentukeun ku urang. Kos kitulah ngaranna ilmu sorof. Guruna kudu nyaho heula. Besing ke ditanya ku murid, "Kiai, kula mah puyeng biasa aya 2000 kali manaon?" Kula sok loba omong. 2000 mah 2000 bae geus. Lain eta mustaq minhu tina naon? Ieu sawana mah 2000 mah ti dituna bahwa 2000 baca kaman rubun. Henteu mah kalimana kali ulah loba omong sia geus. Aing mah puyeng aya ditanya ku sia. Aya ditanya ku batur leuwih puyeng. Oh berarti guru teu menguasai moal bisaeun nyana ka mustaq minhu 2000 di mustaq tina naon? Madrubun di mustaq tina naon? Eta istiqaq apa istiqaq sogir apa istiqaq kabir? Moal nyahoan ngaran. Malnyaun tah lamun jitu mah 2000 di mustaq tina darbu eta istiqaq naon ge istiqaq sabir ai ngaran istiqaq si kumaha poho deui mama ge tuh komo muridna meureun mama ge poho eta ngan deres istiqaq ke bab wado nyaritakeun panwado ta eta teh kudu nu jitu urang rek magahkeun Fathul Muin kudu geus menguasai heula pembacaan jeung surahna. Kakarak murid bisaeun ke ngaji Fathul Muin. Eta mah kakarak ge ngaji kos karar itu. Tapi lamun urang ngaji hikam, lain jang bacaeun hikam mah. Lamun urang ngaji Ihya Ulumuddin, lain jang bacaeun.
terutama ngaji hikam wa jeung Minhajul Abidin jeung Ihya Ulum tama lumrah oh masalah tapi ngaji hikam mah urang can boga rasa boro-boro rasa guru torekat ge teu boga aju ngaji hikam sasar sia cak aing sasar mentak diharamkeun ku Mama Gentur Mama Sotibi mah ngaharamkeun ngaji hikam Mama kitu Bakri ngaharamkeun ngaji hikam ulah sok ngaji hikam Mama kitu di Bandung teh naon gara Panyaungan Mama Panyaungan kitu ngaji hikam kabeneran dina hikamna teh aya anu lugotan keur ieu teu ngaji salembar eta kunyana teh dibaca diliwat bae ieu malantaran hese cek nyana ieu hiji teu ngaji nomor kadua encan datang ka nu dicaritakeun diliwat bae teh Mama Panyaungan ararapik oh kuari mah kaluaran aliyah ngaji hikam aliyah ngaji hikam SMP lain SMA lain si orang sanawiyah Allah ngaji hikam tampilingan nu magahanana kudu nu nyaho nyamun ngadengikeun mah sanawiyah aliyah SMA los sama urang ngadengikeun jelema nu ngaji hikam mangga ai kadatang bae tu kurang dengikeun teu datang bae tu tinggalkeun tapi nu macakeunana mah kudu nu geus boga rasa hikam mantak hikam aya 3 rupa surahna sing hade teu meunang sambarangan ulah padu hikam bae naon sababna ieu mah deuk nyaritakeun rasa dituangkeun rasa ma'rifatullah wa rasulih melalui hikam ku Syekh geus minimal jelema teh engke mun nyaritakeun perjalanan ruhnya ho. Pan ieu mah deuk nyaritakeun wisata ruhani. Hikam mah lalakonna deuk datang ka mana? Ai urang mah pan wisata teh wisata jahe. Nyaritakeun hikam teh boga kaisin. Engke kumaha nyaritakeun ketika nyaritakeun zikir, ketika nyaritakeun aurad. Engke mun nyaritakeun auradna ge engke lamun urang teu ngaji torekat mah pajar aurad pelet, pajar aurad kajagoan, pajar aurad dunia, aya khusus aurad naon. Geus tingkatanana datang ka mana aurad teh. Tah ieu. Kemudian waridat, bahasa waridat teh naon ieu teh? Aya istilah-istilah tertentu ketika nyaritakeun zikir tahapanana ka mana, kumaha. Mantap hese di awalna ge geus dimimitian itpan wujuda ka fi adil khumul. Sedengkeun jeleumana masih kene cacampuran jeung pamarentah. Nu diaji hikam, cak hikam ge idfan wujudaka kubur wujud maneh fi adil khumul. Tuh di leuweung. Di tanah anu sepi leuweung eta keur carita zahir pada teh maksudna titah memisahkan diri urang jeung makhluk maksudna deuk ka Allah doang mun nyana ngaji hikam sedengkeun nyana bergelut keneh jeung pamarentah peuncit teh jelema teucit sasar sia bakalna ulah diaji ku nyana mah ngadengikeun bae tah jadi guruna mun ngaji alfiyah kudu geus paham alfiyah, ngaji Johar Maknun kudu geus paham bilagah, mun ngaji Fathul Muin kudu geus paham fikih, mun ngaji hikam kudu geus paham soal ruhani. Ieu mah guru ge teu boga nyaritakeun hikam. Boro-boro hikam Minhajul Abidin ge Minhajul Abidin. Cek guru-guru lugotan bae ulah di surah. Asal baru galugot teh ulah di surah. Boro-boro eta ieu bae ge ieu naon gara-garana Kifayatul Azkiya tah Kifayatul Azkiya sing hade Kifayatul Azkiya teh nyaritakeun syariat nyaritakeun tarekat nyaritakeun hakikat lamun urang sakadar ngalugot bae mangga bae ulah sok panjang-panjang teuing surah mun teu boga guru sebab engkena salah ke akibat dari surah nu salah engke kadituna mal beres. Nah, iya berita hikam takwas kieu urang hese pan ieu. Walin nuriyatihi zahirun fi kulli syai ujung-ujungna hulul pan.
Ku sebab cahaya Gusti Allah lahirlah di tiap-tiap perkara eta lahir di tiap-tiap perkara. Ku sebab ngaihatohna Gusti Allah di setiap perkara atuh Allah teh mutakayifun bikulli kaifin cuman gair muqayyad. Mantap bahasana kieu. Aing teh cek Gusti Allah sirrul ana sirrul insan wal insan sirri. Kaula rahasia manusia, manusia rahasia kula. Wah, puyang bang urang naos ke situ. Kek kumaha. Kula teh rahasia manusia, manusia teh rahasia kula. Aing teh nyieun ka sia wahai manusia ku aing dijieun dedeg pangadeg sia mata ceuli irung sungut leungeun beuteung kubul dubur suku di jerona aya kolbu di jerona aya jiwa di jerona aya ruh eta teh jijieunnan aing nang aing nyieun ku aing disembahkeun ka sia wahai manusia jangka aing ti aing ku aing ka aing eta teh bahasa Tangerang teh lemes teh eta teh ti aing ku aing ka aing bagaimana Allah mah kos kitu ge geus lamun sia hayang nyaho lantaran aing teh rahasia sia teh rahasia aing atau setiap gerak sia teh aya aingan sia dahar sia nginum aya aing nu ngagerakeun sia nangtung sia diuk aya aing nu ngagerakeun sia dek berangkat ka mana menuju sesuatu pekerjaan eta teh aya aingan dek berangkat dek balik aya aingan sia ulah hese-hese neangan aing aya di sia kebal-kebal mah aing teh pangeran hikam teh kos kitu hese dicaritakeunana lantaran teu marasa aing teh rahasia sia teh rahasia aing lantaran aing makos panon poe teu meunang pan urang eta namsilkeun Allah ka panon poe lantaran Allah mapan mukhalafah lil hawadis ari panon poe mapan ciptaan Allah mah nya urang nyontohan Allah ku panon poe sasar sia hikam dah cek satu ilah ieu mah keur carita bae heulanan urang lepaskeun heula supaya kaharti ku hati sia tuangan rasa aing panon poe di mana sorot eta kabeh kasorot eta teh sifat teh moal bae pisah jeung mausupna caang teh sifat di mana aya caang aya panon poe di mana-mana aya sia aya Allah moal datang ka kitu aya langit aya Allah berarti aya bumi aya Allah berarti aya sia atau aya Allah aya teh kebo aya Allah oh Allah tadi tai kebo bisa nyembah ka tai kebo atuh ieu kumaha tuh teu kumaha acan si atoh ilah ieu mah keur carita bahasa batin bahasa rasa dituangkeun ka bahasa aing kumaha nyobutna rasa aing teh dek dibejakeun ku kasia ieu aing kumaha nyebutna lantaran sia mah pan beuki keneh suweg nya suweg sia ampura teu kaharti bae atuh moal kaharti lantaran sia mah alamna alam di dinya keneh geus lamun sia masih keneh TK dibere pelajaran SMP moal kaharti setika-tika sia SMP dibere pelajaran kuliah moal kaharti setika-tika eta keur carita metode komerasa wari kudu kumaha atuh kudu diliwatkeun heula syariat aju kumaha bakal katempo gerak keagungan Gusti Allah masih keneh urang di syariat mah moal katempo bae Gusti Allah kok bisa teu katempo pan salat teh syariat kahalangan ku salat sebab urang mah hayang salat lain hayang kapanggih jeung Allah ku hayang salat eta lah ngahalangan urang jeung Gusti Allah atuh ulah salat bae atuh beuki parah salat bae ge can datang ka Allah kok teu salat nu sabesia tuh dibulak-balik ku saatoy lah sia macan paham kan encan lantaran teu boga rasa henteu
kudu kumaha tuh picenan heula syariat. Aya nu ngaran syariat naon? Dahar supaya boga tanaga picen ulah dahar sia. Aduh atuh teu kuat, mun teu kuat dahar bae salat biasa bae. Mun teu kuat mah. Aju naon deui? Ulah sare sebab sare mah syariat. Atuh lamun teu es mah atuh puyeng sare bae sia mah atuh ngan ibadahna ibadah syariat bae. Geus bae kos kitu, butuh kene dahar, butuh kene nginum, butuh kene awewe, malah ngadoa deui hayang datang hiji deui. Kurang produktif bener nu di imahna. Geus aya di dinya bae. Ke mama punten aya kitu, mama teu dahar, dahar mama ge. Pan gerengan sarua, ulah sok nyaritakeun ka mama sia heula. Puyeng cenah abdi mah ngobrol jeung mama mah, ulah guguru. Aing mah jatelok ngamuridkeun. Geus guru tarekat mah mun dibentak teh mun dipentak embungeun lain kudu make selembaran. Asup tarekat sia ka aing mun henteu sasar sia. Nya tarekat si kos kitu. Hayu gegeran mumpung aing hirup keneh ngaku. Mal beres. Lain kitu tarekat dipentak ih dia teu aya. Teu bisa. Maksudnya kuateun henteu. Atuh kudu kumaha mama? Ndek supaya kaharti cahaya Allah aya di mana-mana. Jaka deuleukna ku urang teh pagawean mah aya gerak urang teh panangga gerakeun Allah. Di mana-mana manusia geus beak ikhtiarna ngomongna ka Allah. Geus beak ikhtiar pasti ka Allah, ngomongna ka Allah. Lah cenah meureun kiai nya jeung geus diobatan ka mana-mana ge jeung geus hese. Geus bae tinggal dipasrahkeun ka ai kamari kunaon teu pasrah. Atuh pun kamari atuh pasrahna. Wali mah memeh muriang geus pasrah, memeh paeh geus pasrah. Urang mah lantaran bersyariat nyareat heula. Ke geus beak syariat teh kakarak. Ngobrol kakana jeung adina jeung keluarga ja urang nyareatan abah geus beak lamping. Geus beak sagala geus ka Singapura sagala kuali mah geus pasrah bae kumaha Allah ai kamari kunaon teu kumaha Allah. Tah eta teh urang teh kahalangan ku ikhtiar urang. Mal wali mau jadi wali. Ai kitu wali ti lokal rumah sakit osok. Puyeng cenah kula mah ngobrol jeung mama. Puyeng wali ge osok biasa ka rumah sakit. Ah mah nya pan teu meunang zahiron. Nutupan kawalianana supaya ulah disangka wali. Lantaran lamun nyana bertahan bae di imah. Oh, hayang disebutkeun mama eta mah embungeun ka rumah sakit hayang dihebat-hebat gugur kawalianana. Atuh hese ai kitu mah mama, saha nu babari jadi wali. Ai lain wali mujmir mah. Atuh hese nu mantak sapi jeleumana mun teu ngaji tauhid heula moal beres. Endek supaya boga rasa sama Allah teh aya di dada. Basor Allah teh aya di dieu. Kudu kumaha singkabkeun. Nu mantak salila urang boga rasa ilmu eta ngahalangan ka urang usul ka Allah. Aya jelema kahalangan ku dunia biasa. Aya jelema kahalangan ku jabatan biasa. Aya jelema kahalangan ku kakayaan biasa. Tapi jelema kahalangan ku ilmuna sorangan. Ilmu naon lu ngahalangan kanyana? Ilmu fikih, ilmu alat, ngahalangan ka wusul dirina ka Allah. Kudu kumaha atuh? Ulah singkapkeun eta. Sehingga salat ge ulah boga rasa urang hayang salat. Mun urang boga rasa hayang salat berarti urang kadar datang ka salat bang geus puas. Kudu kumaha lain da endek usul ka Allah. Aya dek usul ka Allah mapan Allah ge aya di dieu. Gagerak urang teh aya Allah atuh teu kudu salat, mantak wali mah tilok salat. Mentek besi aya di lembur urang nu tilok salat wali. Tewak rante. Kumaha cenah kiai ku hese-hese teh hese. Lain lalagaan mantak pun teu boga guru mah hese. Di mana ngamimitianana heula atuh tah kakarak mulai. Endek ibadah, endek talar naon ieu pikihna. Sapina. Lumayan geus. Juz ama talar apa henteu? Ikro macet. Ikro. Ikro hese jasa jeung izazul. Rohim kita jadi imam Jum'ah teu kuat sabih-sabih saja. Teu kuat tetep waduha bae jeung alam taro. Teu kuateun sabih-sabih acan komo surat Jum'ah mah geus teu kuat bae lah pokona. Tah eta teh mah wali kos kitu.
Itu kudu kumaha tuh, teu kumaha jawali mah kadang-kadang jumahna ge kulhu. Ah cenah bingung ieu kiai, pasti bingung. Lantaran wali mah kadang-kadang salat angel, kadang-kadang salatna teh lalaunan, kadang-kadang cepat salatna. Kadang-kadang wali mah salatna teh kitu 5 rakaat zohor ge, kadang-kadang 6 rakaat. Besi aya di lembur urang wali eta nu kitu. Kadang-kadang 2 rakaat doang, salat ge sese diamuman ku urang, keur majzub, keur fana, keur bako mah henteu nya. Mantap kudu sering-sering meuli bako urang ieu. Tah hese. Mun teu nyaho ngamimitianana heula, hese ibadah ka Gusti Allah. Sebab ieu teh aya 3 tingkatan, alam urang atuh make syariat. Alam malakut, make torekat. Alam jabarut, engke makena hakikat. Hiji-hijina aya praktekna di torekat, praktek salatna lain deui. Lain deui jeung cara urang di syariat salat teh. Aya rukuna mah sarua. Naon kitu ngaranna rukunna mah sarua ngan praktek batinna engke nu lain deui. Eta ese saha nu nerangkeun guru mentek ulah sambarangan norekat ge. Sarena kudu kumaha, wuduna kudu kumaha dina torekat. Ari kakarak takbrung zikir aja bawa berkat mah babari. Zikir kita sama-sama zikir nasional di Senayan. Balik deh di BRD sebarang kalapun. BRD sebarang balik di Senayan enggak? 3 juta kan? Lain bensin eta ge. Tah eta teh naon eta kos kitu mah. Sama bialah lalagaan tah kos kitu. Komo nyaritakeun saya guru Torio kok. Aya Habib gadi tasbihna dikongkoyangkeun, ngobrol jeung kula. Geus ngobrol ditanya di anu Habib siapa ini? Habib saya Habib anu. Alhamdulillah Kiai. Ini Habib guru tarekat. Aing haju ka dapur we. Sia. Habib goblok meureun. Ngaku guru tarekat sia. Geus, mau dipanggihan deui ku aing. Geus, pokona Habib tinggal Habib, tolol. Teu nyahoeun ka rahasia tarekat, ngomong deui di dinya di hareupeun aing. Geus. Saya ngobrol, udah Habib, pulang aja. Ente nggak sopan sama Habib. Sekali-sekali saya tidak sopan sama Habib. Sebab Habib tidak sopan sama saya. Mana Habib nggak sopannya? Nggak tahu Habib, pulang. Ya nggak getar-getar dia ngomong gitu. Meureun lain aing ngomong malaikat meureun eta. Ya Allah ngaku guru torekat. Pugu torekat mah kudu disumput-sumput lain di aku. Habib kurang ajar ya. Nyasarkeun sia. Habib tinggal Habib, komo lain Habib mah diliek sia ku aing. Teu nyahoeun ka cara-cara torekat. Masya Allah, bahaya. Sumputkeun teh mutiara, geus datang ka mana nya norekatna kage kadeulean. Teu kudu diomong-omong datang ka mana nya norekatna, engke ge katingali afal jeung ahwalna. Lain ngaji hikamna, lain ngaji ihyana, lain ngaji minhadul abidina, lain ngaji kifayatul atiyah, tama ngaji metode. Engke afalnya jeung ahwalnya katemong sorangan norekatna. Pentingna nyana sok hudang kanyahoan antara nu hudang jeung nu teu hudang. Rahim kadeuleuk kurang hudang Rahim. Memang kumaha matana lain deui. Matana kudu beureum bae. Oh, kamari cenah cak Rahim beureum nyeri mata tah mah. Ismokana kanyahoan bae geus, bakal kanyahoan bae. Teu kumaha ge kanyahoan, sanajan tamu teu wau teu naon. Ahli hudang peuting kanyahoan bae. Kanyahoan bae, kamari ge aya ti Bitung, kanyahoan di budak tukang hudang peuting nonton bola. Mata nu sok dipake ibadah ti peuting jeung mata nu sok pake maksiat ti peuting sarua cayanana mah tapi beda. Sinarna lain deui. Geus teu bisa dibobodo bae tah mah teu bisa dibobodo. Nah, kajeun teuing urang sosorbanan, Habib pan sok loba udang-udang sorban segala, jubah segala naon, lain mah lain bae. Henteu kudu kikituan, biasa bae. Mentak aya di dia Habib nu sok diomong enggak usah begitu, biasa aja gitu. Kalau sampai di situ aja, ulah sampaikeun ka nyasarkeun manusia. Mata keur ieu pan aya Habib nu ditangkep di Polsek Pasar Kemis. Atuh eta, anu datang ka dieu, "Kiai, ana mau marhaba ya di sini." Atuh Bib, marhaba saya tiap malam Jumat marhaba. Enggak, ana mau marhaba aja di sini sama rekan-rekan. Jangan. Ente enggak ngagungin sama Kangjeng Nabi. Urusan saya ngagungin sama Kangjeng Nabi. Di situ marhabanya pengen uang. Marahnya nak, aing marah deh imah aing sia. Balik sia imah aing.
Mending diuk sia ngopi jeung aing ngarokok. Eta kabeh projek datang ke dia ngarokok gitu. Teu kudu kikituanan katempo geus ulah sok nembang nembong nu kitu. Engke ge nur ilahi mak katempo kajen kukumaha ge. Sakicep katempo bae. Nah, di mana ngamimitiana ieu endek supaya rasa eta aya. Ta eta teh kudu make guru. Ieu nya sia zikirna ti dieu ka dieu. Engke amtina ieu bae heula. Engke naik ti dieu ka dieu. Engke naik ti dieu ka dieu rasa geus lain deui. Oh, bener. Tanya ku guruna. Sia geus aya rasa aya. Kumaha? Mun nu geulis resep bagus. Naik sia ya. Naik sia. Ya, berek lain doana. Naon? Allahumma zawijni. Tah jadi geus teu kudu hese-hese ja aya parantina, ja urang ge magahan amil aya geus bisaeun mah ieu murid teh atuh dipindahkeun ka jurumiyah. Atuh ieu jurumiyah teh geus bisaeun atuh ngelal sia atuh hayu. Hayu ngelal. Hayo saudara. Ngelal bae teu bisa ngelal. Ja guru ge jauheun, bobiak lancar ngelalna ieu, masyaallah. Qala suqala jepala laqal belaka qala ngajalkeun wana kali tanya terus qala fala. Geus, lancar ieu budak. Mabni mapolon. Elna kal hadu bilasar bila qalab. Sia nu teu ngaji mah puyang sia. Ai Haji Hamid mah moal puyang nya. Bang Parantina. Elna kal hadu bila qalab. Naon eta? Nakal hadu bila atuh kumaha aing bae eta mah. Jasa lagi sia mah nyaho ieu. Nya tah geus bisaeun murid naik sia atuh kanyahoan murid ge bisa amil bisa jurumiyah bisa ngelal bisa ngasal sok asal sia ngasal gitu bismillah makhudun lu sok bukanna bisa bae geus nah naik sia kuari geus alfiah nu mantak dihiberkeun ku guru guru ge endek kahiberkeun kumaha ka karak bulu centong. Eta cak kok kitu komo batin nyahueun jasa anu ngadidik batin lain haju guru torekat zikir diantop tilok kapanggih jeung guru tilok diugan ku guru datangna alhamdulillah cenah kiai kula ieu geus bisa datang ka kitu naon datang ka naon Dairatul Kubro sabaraha taun sia kakarasa taun ge abdi mah cenah geus datang ka Dairatul Kubro hebat amat sia ngelehkeun aing kos kitu amat torekat nyaritakeun Dairatul Sugro Dairatul Kubro ge engke wayah naik karak dicet teu kudu dipotokopi tarekat teh kudu lakonan mah eta ge mulai di dieu sok naik kanyahoan peutingna sok zikir jeung teu sok zikir kanyahoan ku guru tah di mana geus der beda ke kadeuleus salatna gerakna lain deui sebab melalui perasaan. Terus melalui perasaan kaya impian. Teu meunang dicaritakeun lain ka guru mah. Duh, biar yang ngimpi anu kapanggih jeung anu kapanggih anu. Oh, anu. Yes. Engke kanyahoan. Tek. Beres. Tangke naik sia. Tek. Tah engke di alam nu ieu ka alam pertengahan alam nasut garana alam manusia, alam nasut seluruh hubungan jeung manusia syariat berarti urang make patul muin geus datang ka pertengahan 50% berat naik ke alam malakut mulai guys beda tina leumpangna lain diukna lain daharna lain sorangan nah salatna geus lain deui nikmateun salatna ge Allahu akbar 2 rakaat salat zuhur batal sorangan nya padahal mah teu hitut padahal mah teu ngomong tapi nyana sorangan ngabatalkeun lain waswas beda jeung waswas mah setan ieu mah lain kunaon atuh apa nu ngagerakeunana Allah nu mere hirup Allah tapi lain inget ka nu ngagerakeun batal aing salat luhur berarti geus luhur Pak atuh urang mah lamun salat titah batal kos kitu ti Allahu Akbar geus batal ti Allah mau salat tujuanna atuh salat fikih mah emang kos kieu. Salat fikih mah sholli pada zuhri Allahu Akbar. Geus bae bismillahirrahmanirrahim.
Aing motor di mana itu hujan. Waduh hujan. Dari Magdul alaihi wasallam. Rada dicepetkeun saya teh besi kabur hujan. Iya tuh salat kos kitu bae. Datang ka pae ge salat syariat mah tuh kos kitu bae. Aju salah atuh henteu emang datang ka makom eta. Aju engkena ka surga apa ka neraka? Atuh pan lain nu urang surga jeung neraka mah nu Allah engke bae minta ka Allah. Tuh, nu dipasinikeun ge surga jeung neraka. Pan ari ieu mah nu geus pertengahan, endek naik ka alam malakut geus lain nu dimasalahkeun surga jeung neraka Allah. Geus kana mah keur lempang salat, keur diuk salat maknana, makna salat. Nah, kuari mah datang ke alam malakut, tek ieu kapanggih. Rasa ieu dituangkeun. Walinu, tah indek ngabahas walinu rene ti angel. Angel asal mah kabahas di jam 12 kurang ieu. Ku sebab cahaya Gusti Allah lahir di tiap perkara sebab geus ngaliwatan alam nasut geus melalui ngadeukeutan alam malakut nu kadeuleu teh Gusti bae sebab kuari mah ngalaksanakeun seluruh parentah Gusti boro-boro nu fardu nu sunahna ge terus bae nu mantaknya nama dina poean rebo wakasan ge salat bae kuresep-resepna ka salat urang mah aya salat aya rebo wakasan salat aya subuh kodo. Atuh balik tadi balik disengsarikeun ku Muhammadiyah ge eta emang sengsarikeun. Eta emang sengsarikeun geus kudu nyaritakeun salat rebo wakasan, aya masih kene salat subuhna mentangna jam 7. Isin atuh. Cek malaikat budak aya salat dapil bala ayu bae embung cek kena bala aya subuh nu fardu. Beres si budak. Ya ustad golkar kajian ngomong guys. Nah, lamun urang geus kaliwatan tah, geus kaliwatan 50% geus mendekati alam malakut. Antara alam nasut jeung alam malakut nu kudu dilaksanakeun adalah syariat di mana geus datang ka pertengahan geus mulai kuari bertorekat karasaeun kunyana rasana kuari mah geus aya suara ge moal kadenge urang keur salat aya suara naon moal kadenge. Kuari mah aya misalna kitu naon ngaranna reungit geus moal karasa. Rasana geus pindah tadi mah syariat. Salila urang bersyariat dicocorengit atel bae. Dicocorengit atel bae. Urang ke salat tapi salat syariat aya nu liwat di kaca si mimin atuh kadeuleu bae. Begitu walad dolil batur mah amin kana amin. Itu syariat mah kitu bae. Geus moal henteu syariat mah kitu bae. Lapar karasa laparna tiris karasa lesir syariat. Begitu geus datang ke 50%, urang teh mendekati alam malakut. Geus aya reungit geus teu karasa, leuwih cinta ka Gusti, leuwih rasa ka Gusti batan reungit. Teu nanaonan reungit. Lapar geus teu karasa lapar ketika urang salat. Tiris geus teu karasa tiris ketika urang salat. Salat teh heula ieu, dina salat teh heula engke di luar salat lain deui. Geus salat teh teu kadenge naon hiji be Allah pokoknya na keur salat lantaran maksud datang ke Allah sedangkan Allahna aya di dirinya aing teh rahasia sia teh rahasia aing atuh lamun sia rahasia aing rahasia sia pan gerak sia teh gerak aing teh atuh kuari mah aing teh pangeran sia teh cinta ka aing atuh berarti kuari mah sia teh salian lain aing teh eta mah ngomong, lamun eta ngomong dibuktikan ku urang nu bersyariat murtad kudu baca 2 kali syahadat. Ja ieu mah lain, ieu mah geus alamna di alam eta tah. Membaca hikam teh kudu nyaho alamna, ieu teh keur aya di dimensi alam nu itu. Anu boga perasaanana jeung Allah bae, teu murtad emangnya nama keur jeung Allah bae ma fi jibati ilallah. Lamun ku urang diterapkeun di nu syariat murtad kudu maca 2 kalimat syahadat. Hulul teh iyalah udah dimasalahkeun. Geus kudu bertahap-tahap tah lantaran sinar Gusti Allah aya di tiap perkara nu kadeuleu teh kuari mah lain perkarana tapi sinar Gusti Allahna carita sinar berarti Gusti Allahna atuh kuari mah hese nyaritakeunana lah ka ditu nama mantak urang teruskeun bae ngajina. Kumaha wa malam yazuk saja lemah anu encan ngarasa datang ka dinya atuh walam yasadhu jeung can nyakian kadinya bahwa amal basiro eta mah jelema buta mata hatena kos urang kabeh ieu jelema buta kabeh lantaran encan pernah boga rasa nikmat ngahareupan Gusti Allah lebab jeung Allah lagi jauh jasa
pan bisa nyaho jauh kehalangan ku sepupi. Kehalangan deui ku investasi daging di Cisoka pimpinanana sa. Nah, kehalangan deui ku Golkar, kehalangan deui ku PDI, kehalangan deui ku MUI, kehalangan deui ku Depak, kehalangan deui. Terakhir kehalangan ku salat. Allah kehalangan salat. Urang mah maksudnya salat lain deuk Allah. Ngahalangan. Mata ieu mun dicaritakeun di syariat bingungin tuh muka karak mimiti ngaji mah. Berarti aing ulah salat. Teh hikam teh sing hade nu menta ge loba nu dilarang ku guru-guru baheula. Ulah. Ulah paling jeung santri logot bae ulah disurah. Ai logot mah teu nanaon, ai di logot mah. Sia menang logot ti guru, logotan ulah disurah ulah. Engkeuna sasar. Mimitina mengenaheun ka dituna sasar. Aja ngabohongan diri sorangan can datang mah. Bohong. Sakumaha urang ngawurukan alfiah urangna encan bisa ngaji nahu atuh bohong ka dituna sasar engke ngajina ka dituna Zaidun Doribin cak nu ngadegeun pan Zaidun Doribin ieu engke ge kitu tah lamun jelema ngaguruan hikam encan boga rasa engke lah ahli hikam nonton TV ahli hikam engke dibawa ku lurah titah naon ngukur sawah batur penting etis tukang ngaji hikam tapi nyana dakwahna di pendopo hampura pun lain tahapan tuh pokok gitu. Nah mentak cek di dieu ge panjang-panjang nyarita amat lah atuh wa malam yazuk saja lemah nu can boga rasa lantaran hese nyaritakeunana kudu mamawati mimiti heula dina masalah alam-alamna kadua dina masalah kasabna nyana ibadah datang ka mana engke mindahkeun rasa engke tah kulantaran encan boga rasa awalam yasud atawa encan nyata encan datang kadinya bahwa amal basirah nyana buta mata hatena geus bersyariat bae tah mah nu bagus ngaji bae unggal minggu di handapeun tangkal Ambon mahrumun tetean musyahadatil haq dihalangan tina neuleuh ka Allah hese nyaritakeunana caki musonif geus bae lah engke tungtung nama jelema anu henteu deuleuh bulan pasrah bae ka nu sok neuleuh bulan jelema anu henteu pernah ngitung bulan pasrah bae ka nu sok ngitung ge aya di ditungtungna jelema anu henteu pernah nyaho kana rasa pasrah bae ka nu geus nyaho kana rasa cintakeun bae ka jelema nu geus boga rasa lantaran urang mah hese jasa perjalananana wallahu a'lam.